Mad, menta rokok yeuh. Dagang teu hasil aing ngadon digebugan. Gara-gara sia haju aing teu boga duit jeung meuli rokok. Atuh sia mah wajar be digebugan ge. Jakos kitu. Cek aing mawa toa, sia mah kalah make sound system haju bepajar batur ndek konser. Ganeng mad lah. Onggeus ya hisap rokona. Nuhun mad. Nuhun mayar sia. Yang gratisan bae hirup teh. Pan aing teu boga duit meureun mad. Onggeus berarti syaratna sia nya. Naon deui mad. Aing mah capek ditipuan bae ku sia. Dicarek segala. Gampang ieu mah Sim, tinggal ngajawab pertanyaan doang. Naon hesena sih? Oh atuh mad. Yo Sim nya, aing nanya ka sia. Sabenerna alasan sia ngarokok naon sih Sim? Pan aing mah ngarokok ku haraseum bae sumut mun matos dahar teh ya. Jadi teu ngeunah mun teu ngarokok. Atuh aing mah simpel mad. Jadi aing sabenerna teu beuki ngarokok ngan ku sebab aing hewa. Mangkana ku aing dibeleuman bae mad rokona. Janga beuleum pabrikna teu bisa aing. Balon sia mah. Ai gitu mah geus lah ulang enta-enta rokok deui ka aing. Kunaon mad? Teu lah.